Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damang kanca tepang deui kanca sareng Abah Awi rauh Kang Kepin. Mangga urang keureuy, urang padar, urang lajengkeun deui. Kanca dangu kumaha kasadayana, kanca Abah di sakuliah dunya. Nyangakeun birahi nu mawa pati. Biasana Superman. Kamari teh kanca parantos dubika Hayong anu sakanyeri sakapeuri sabagja sacilaka tur tanu satia. Eta nu dimaksud Kumarni teh. Ri beungeut Sumarni ngadadak euceuy JR teu beda we tinu papanasan. Bari ebreh renghap nak napas jadi siga nu ngahegak. Jelas bisa dititenan dina oyagna dada nu dieusi cengkir gading papasangan. Ah, duit kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Oh, eta. Kedah milari atuh. Salim ujug-ujug ngarti we yen Sumarni teh butuh ku batur sakasur. Saya tos nama teh kedah minari Kang Lim. Sumarni bari nyah cengkat. Berilak reret panona ngarindat ka Salim. Mangka-mangka kaayaan panona masih keneh beus semu-semu baseuh. Dina ngabarasatna teh matak serab. Geus kitu luk Sumarni tungkul deui. Endagna cengkir gading beuki ebreh kawas-kawas nu sora dulag di jero dadana. Janten tos aya neng. Parantos. Sakitu teu kaabotan upami Kang Lim hoyong terang ka jalmina. Teu. Malah peryogi Kang Lim uninga. Menawi Kang Lim kersa disaluhan Kumarni. Kangge matotoskeun. Leres. Nyemangga. Saha kitu jenenganana? Urang dieu urang Sukaraja. Laras tadi nama aya nama parantos ngalih ka kota. Sumun saha? Keun ke ku Kang Lim, urang bujang ka Bumina. Jalmi nama nu ti payun kantos neuraan. Neuraan naon? Salim bari kaget teu ngarti alang ujurna. Nu kantos neuraan sarining maduning kembang disesep kalawan paksa pirusa. Janten nu dimaksud teh? Salim beuki kaget. Najan pok-pokan Sumarni dieberehkeun anak ku silip sindir. Tapi kumanehna ayeuna mah kaharti. Kapan manehna pisan nu neuraan nyesep maduna Sumarni teh disesep kalawan paksa pirusa. Kahartos kitu ku Kang Lim. Kantenan kahartos mah. Mung Salim teu kebat nyaritana. Kaabotan kitu. Sanes. Naon atuh? Rupina mah neng teh mung sakadar bade nempuhkeun kitu. Teu pisan-pisan. Kumarni mah samata-mata. Sejak ulun kumaula masrahkeun diri sakujur manawi bahan katampi. Sanes kapaksa. Sanes.
Sadrah pasrah lillahi ta'ala. Manawi bahan katampi sumeja manutan saumur-umur. Namun Neng, kapan Kang Elim mah hunyur moal tiasa mandaan gunung. Ukur babasaan eta mah Kang Lim. Nu peryogi mah kadeudeus sareng kanyaah nu desarenganku kasatiaan. Nah, percanten gitu Neng ka Kang Elim. Perkawis eta mah teu kedah diteruskeun deui. Mah pati-pati Marni sumeja masrahkeun badan sakujur. Upami teu disarengan ku kapercantenan. Sumarni dari anaker nyeritana. Aduh, hatur nuhun atuh Neng. Kanggo Kang Elim mah teu benten we tinu kagunturan madu. Perkawis kadeudeuh sareng kasatian Kang Elim mah teu kedah disangsikeun deui. Bener-bener Salim ngarasa bungangangna anu pohara. Asa teu ngimpi-ngimpi acan. Manehna bakal karagragan bentang ti langit. Teu kedah nyebat Neng atuh ayeuna mah. Sumarni barinya nyengkatkeun sirahna. Ana gleunyu teh. Nyuguhkeun imutna. Pogu we tumerapna ka Salim matak gagalaprakan. Duh, Neng. Nung. Baheula atuh. Baheula kadeudeut nung teh ku Kang Elim ditampi. Salim bari leungeunna ngagaramang kana pigelang Sumarni heg ditarik lalaunan. Sumarni saeutik oge teu baha, malah lamun diukur ku kawani. Beunang disebutkeun manehanana mah nu leuwih agresif. Sedengkeun Salim mah make rada agag-agagan sagala. Saperkara teu tuman, kadua perkarana manehna mah teu bisa leupas tina rasa rendah diri. Lantaran mun diukur ku syariat lahiriah, tahapan manehna teh aya di sahandapeun Sumarni. Nung, hapunten Kang Elim. Tipayun tos midamah kalakuan nu matak ngajaheutkeun kana manah Marni. Salim soran harosos. Dipigawena ti heula ari sasaduna kakara ayeuna. Teu kedah janten emutan eta mah Kang. Ku ditampi na Marni ayeuna sejak manutan saumur-umur. Hate teh teu kinten ngaraos bagjana. Regreg hirup Marni teh Kang. Dina kapidangrungna tangtos aya nu bakal nuntun. Dina poekeun oborna bakal aya puntanganeun. Sumarni bari ngarangkulkeun dua leungeunna kana punuk Salim teu sirikna ti paparektet. Oguh we tumerapna ka Salim matak ngadatangkeun kabagjaan anu pohara. Pok-pokan Sumarni sakitu halona ngageleser kana kekendangan. Jaba upamani tenan paripolahna harita, Sumarni teh geus sadrah pasrah kumambang kana pangersa. Eukeur mah memang geus jadi adat bawana. Manehna babarileah teu kudu dikurihit oge, sok ngahaja miheulaan ngajalanan. Ieu teh diakibatkeun ku rasa kadewasaanana nu geus kacida pisan jauhna. Mun halab-hab teh mah geus kaliwatan teuing. Tahun-tahun garingeun ti koro teu manggih cai. Nu matak dina nyogrogna inumeun teh teu beda we tinu kokomoan. Beunang disebutkeun mamayu sandeng-endeng. Harita oge nya kitu. Paparahna mah deuk ngajalanan ngan ninggangna di Salim. Bakuna mah tacan nu deungeun bener. Ongkoh deui teu pantes we pipa majikaneunana diteraan. Atuh sanggeusna wareg ngumar katineung. Salim terus bae pamitan. Bari janji yen isuk atawa pageto oge geus tangtu bakal ngalongok deui. Malah kahayang mah urang buru-buru unggah ka bale nyungcung. Tong lila-lila hahadean bisi aya gogoda rancana nu ngarobeda. Sumuhun Kang.
kanggo Marni mah langkung enggal langkung atoh. Kedah enggal-enggal wartos ka Kang Iwan. Sumarni bari ngagelenyu ngebrehkeun lelewa pikageugeuteun. Kan tenan we atuh Nung. Salim ngadadak ngaraneg. Cacakan lamun aya di jero keneh. Sumarni teh dikumahakeun boa. Puguh seuh-seuhanana mah sarua. Itu ieu pada teu beda we tinu kokomoan. Atuh dina sanggeusna datang ka Gunung Puyuh teu talangke deui paralak we. Kajadian cikeneh teh didongengkeun ka Iwan. Sajongjongan mah Iwan kalah kangahuleng. Bakuna mah kasurung ku kakagetna nujolna dadak-dadakan. Tapi ai geus rada lama barakatak teh Iwan nya kakak bari nepakan tonggong Salim ngebrehkeun ka panujuanana. Mung rada paur we Kang Lim mah Den. Salim ngebrehkeun ka hariwanganana. Paur tina perkawis naon Kang Lim? Nya inggis manehna teu tiasa di bawah hirup leutik. Mangka-mangka pan kaayaan Kang Lim mah sakieu buktosna kapan. Moal tos ngahiji mah Kang Lim teh moal karujukan cacing di dieu. Tangtos di Sukaraja. Wiwin nemrong. Kana kitu Kang Limnya. Buah digawe di abi oge moal karujukan. Kapan pakaya ka kantun Ibu Julaiha teh sanes saeutik. Asal leres-leres we ngurusna. Moal seep dianggo tuang. Iwan Mairan. Eta we Den. Hariwang taeun Salim keukeuh ngarasasieun. Hariwang naon deui Kang Lim? Eta Den kapan Neng Marni teh waktos ieu kenging disebatkeun rada rucah oge. Salim nyaritana rada asa-asa. Hal ieu teh pubuhan geus ngadenge tea dongengna waktu dilawungkeun di kantor polisi bobogohanana. Piraku eta mah gumantung urang anu mawana. Jadi mun aya awewe nutos laki rabi bari teu leres teh teu tiasa ngan wungkul diteumleuhkeun ka awewena. Namun salakina oge kababawa teu leupas tina kasalahan. Margi nya manehna nu tanggung jawab ngabingbingna. Kitu tah Kang Lim. Janten salaresna mah hade gorengna anu janten pamajikan teh eta mah gumantung kanu jadi salaki. Iwan akhirna mere kuliah ka Salim. Memang leres eta teh Kang Lim. Contoh nama abdi we. Kapungkur teh abdi panresep pisan alhajo. Namun ayeuna saparantosna hiji sareng Kang Iwan. Kapan jadi kabantun nyantri? Nya Kang Iwan nya. Wiwin nemrong bari nyarengeh nyebutna teh. Ayayana aya Iwan taratangtu. Dikitukeun teh Salim terus cicing. Keur ngalenyepan carita Iwan katut Wiwin anu cikeneh diebrehkeun. Begituna manehna jadi boga kapastian yen boga pamajikan teh teu babari sakumaha ceuk sangkaanana. Tapi memangna dieusi ku tanggung jawab nu kacida beratna. Goreng-goreng oge jadi raja rumah tangga. Kanca dangu sadayana. Lantaran kukayaan sieun katangkep kun wajib, Sudrajat jeung Bangkili can wani ingkah ti sagaranten. Tapi nya kitu, sapoe-sapoena teh tara pisan nembrakeun maneh. Mun ti beurang maranehana mangkalan di kebon-kebon.
arinditna ti imah Mang Ihun poe keneh naker lantaran supaya ulah kapanggih ku jelema. Baralikna ti kebon nya kitu keneh ngadago di mana geus simpe antuk nama maranehanana jadi sereg dipanto logor di liang jarum. Ngulamprang terang-terangan geus teu wani malah ku kalangkang sorangan oge sok mineng ngarenyag disangkana nu nyusul-nyusul nu deuk nangkep maranehanana. Sajeroning salaman sulumun kitu Mang Kili teureun-eureun ngurihit menta bagian baku nama supaya jongjon. Tapi ku Sudrajat keukeuh can waka dibere. Dadakuna can nepi ka tempat tujuan. Sok padahal pang-pangna teu buru-buru dibere teh sok sieun dipangejatkeun. Bang Kili teh heg ninggalkeun indit sosoranganan. Atuh lapur manehna moal aya batur pakumaha. Mangka-mangka ari kahayang Bang Kili mah kudu buru-buru indit ninggalkeun sagaranten. Babakuna mah lantaran mineng digeleneng ku Mang Ihun anu ngarasa hariwangeun naker kacicingan lila-lila. Puguh ti heula teh manehna kungsi kadatangan ku polisi. Ieu sababna pangna Bang Kili terus-terusan ngurihit. Memang maksudna oge hayang buru-buru ninggalkeun sagaranten ngajakan ka Sudrajat. Tapi Sudrajat tetep mugen. Paureun di jalana dianggapna can aman bener. Ku kituna pamentana Bang Kili teh sasatna didenge teu didenge. Ngahaja moal waka ditedunan kahayangna. Itung-itung nahan supaya Bang Kili ulah indit ninggalkeun manehanana. Tumerapna ka Bang Kili jadi ngegeremet di jero hate. Dek maksa terang-terangan teu wani. Lain sieun ributanana. Ngan geus kitu katungkup jajaten bubuhan aya kasebutna kadunungan. Sakali mangsa dina sanggeusna reupoek. Bang Kili jeung Sudrajat geus siap-siap deuk baralik ti kebon. Sudrajat geus ejegeler, Bang Kili keur ngeprukeun kopeahna. Gah Bang, sebujuna indit. Sudrajat ngajakan. Kelana den ah. Sakali ieu mah Bang Kili teh jiga naker nu kaleked diajak balik teh. Geus peuting atuh Bang. Ieu entar. Bang Kili nembalanna pondok nyogok keukeuh teu daekeun. Moal balik abang teh. Sudrajat rada nyereng. Balik atuh den. Ngan teh lah bagikeun heula atuh lah. Sok bagikeun. Bang Kili ngaguat deui bebeunangan. Geus ngaguat di soal eta. Ceuk kuring oge moal waka dibere. Kadenge Sudrajat nyentak. Biasa sok jep bae Bang Kili jempe. Tapi harita mah teu kitu. Aden mah. Becikeun hayang dipaksa geuning. Bang Kili ngagereneng. Naon? Dedenge teh dik maksa. Nah wani kitu maksa ka kuring. Sudrajat nyorongot. Nah tuh wani kunaon. Memang aden mah kudu dipaksa. Lantaran jelas ka kuring teh moal mere. Bang Kili nyaritana geus mimiti heuras. Kurang ajar nya capek teh ha. Sudrajat ujug-ujug kaudal amarahna. Ku kitu teh mah boga rasa dilawan ku sahandapeun harkat darajatna. Nya kurang ajar. Sampret. Bang Kili oge nafsuna ngusial. Tengeunah make disebut kurang ajar sagala. Aduh. Setan sia. Tinimbang dibere mah. Akan ya pedep aing. Sudrajat beuki ngababela amarahna. Nyarita kitu teh bersebrut we ngadiuskeun pereupna. Jangan main-main kayak bolon Rajat. Bang Kili bari rikat ngakisieun leungeun kencana. Bareng jeung eta pereup katuna rikat ngadius. Crot teu salah deui nyayang kana cukang irung Sudrajat. Sudrajat kontan ngagerung bari badana ngadengklang ka tukang.
Ya, makan dampal suku kayak ini, Rajat. Bangkili nyorowok, beresrog manehna maju, sarta langsung ngejejekeun dampal sukatuhuna. Cedak. Sudrajat ngahanju, nusa terusna ngaharekeng, katunyel beteungna ku dampal suku. Teu ngalobakeun deui pamola, blak bae. Sudrajat nangkarak, sarta sajongjongan mah can bisa hudang deui. Dedeleuanana kararoneng. Hehehe. Rasain lu, Rajat. Ayo, kadiekeun heula bebeunangan teh. Kabeh montong di paro-paro, ari teu hayang bejat manusia. Bangkili ngahehe pinuh ku ancaman. Setan sia. Sapotong oge. Moal dibere deui. Sudrajat bari ngagentak ngagurinjal hudang. Sarta teu antaparah deui sabrut we ngadiuskeun peureupna saperti tadi. Tapi memang nak Bangkili teh lain pitandingan Sudrajat. Eukeur mah kabisana lumayan oge, katurug-turug. Ari Sudrajat mah beunang disebutkeun bolos strong kosong. Kukituna waktu peureub Sudrajat ngadius teh, Bangkili ngan ukur ngageserkeun kuda-kudana ka beulah kenca. Ya, cedak. Tenggelan leungeun kencana ngahancak pepeuteuyan Sudrajat anu beulah katuhu. Geus kitu kilek Bangkili nyerong atuhu. Srog, manehna maju. Bari jeung langsung ngacecekeun deui dampal sukuna. Cedak. Deui Sudrajat ngaharekang bari badana ngabebengkang. Yah, kajar lu Derajat. Bangkili nyorobok, bari langsung manehna ngarontok Sudrajat nu harita nangkara keneh. Kanca dangu sama sekali ku Bangkili teu katiten yen harita teh Sudrajat geus mesat peso balatina sarta langsung congona dipancokeun ka hareup. Wogu we ari gabrug ari Bangkili ujug-ujug ngagerung bari badana ngajengkang lantaran hulu angeunna katiruk ku peso balati. Tapi sakitu mah manehna teh kaitung kuat oge. Sakitu geus katiruk peso balati teh tanagana mah masih keneh aya. Teuing perbawa sakarat awal meureun. Da buktina manehna oge geus hasil nyabut peso balati nu nanceb palebah hulu angeunna mah. Hal ieu teh ku Sudrajat oge teu kanyahoan. Eukeur mah ngarasa gugup we deui meureun. Umur-umuran karek ayeuna 12 jelema. Ku kituna manehna kalah kamulotot we teu beda ti nu kasima. Bareng jeung ngaburialna getih Bangkili tina palebah hulu angen. Heat, ceres. Peso balati teh ku Bangkili digabereskeun kana hulu angen Sudrajat. Sudrajat ngagerung. Bari panona ti burial buncelik. Blak we. Manehna ngabebengkang dituturkeun ku badan Bangkili gagaleongan. Bluk manehna oge nangkuban. Krejet. Duanana ting karoseh kekejetan. Nusa urang nangkarak sedengkeun nusa urang deui nangkuban. Petalakuna teu beda we ti sakaratna hayam dipencit. Nu akhirna lus les itu ieu pada ngaleupaskeun nyawa. Sudrajat jeung Bangkili ngalakon paeh patunyang-tunyang. Bari masing-masing raga badagna boborot getih. Sedengkeun Mang Ihun kanca anu harita ngarep-ngarep di imahna. Lain deui kamelanganana lantaran Bangkili jeung Sudrajat tacan jol keneh daratang. Lantaran ari biasana mah di mana geus simpe teh duanana ting karurunyung. Penting ieu mah sarare di kebon meureun. Yah, teu nanaon da moal hujan ieu. Mang Ihun ngegerentes di jero hatena. Tapi najan geus boga pikiran kitu, tapi tetep we panto mah can waka ditulakan. Bisi daratangna kapeutingnakeun supaya ulah nepi ka keketrok
matak ngagaruwahkeun ka tatangga. Ngan barang geus karuhan teu daratang, kakara Mang Ihun tutulak ngan manehna janji yen isukna deuk diteang ka kebon bari dikirim dahareun. Mangganing sapoe ieu tangtu maranehna teh teu barang dahar lantaran teu balik tea. Ari lain ngurak bekal tadi mah subuh-subuh. Isukna sanggeus Mang Ihun mungkus sangu katut deungeuna. Teu talangke deui leos bae manehna indit ka kebon. Kuncung-kuncung teh muru ka saung ka tempat caricingna Bangkili katut Sudrajat. Lain deui ngagebegna barang breh teh mireungeuh nu ting jolopong. Bari getih-getihna ting bayabah dina taneuh geus maju ka garing. Sidik Sudrajat jeung Bangkili geus taya nyawaan patunjang-tunjang. Ku kituna ngageuwat Mang Ihun kaluar deui ti kebon. Kabeneran rentang-rentang mireungeuh saurang tatanggana nu deuk ka kebon. Gancang ku Mang Ihun di gerowan. Naon Kang Ihun? Mang Kardi nanyakeun, ceg paculna ditunda tina tak-takna. Kadi heula Ki Kardi, kadi heula. Mang Ihun nyaritan rada seusut. Heg Mang Kardi teh dibetot setengah digusur, dibawa ke kebon. Itu gerak tempo. Mang Ihun bari nuduhkeun nu ting jolopong. Saha teh? Mang Kardi ngaranjugna lain memeusan. Dulur kuring teh jeung dununganana. Nu ti heula kungsi ngaranjang teh ka kuring. Nya nya. Tapi naon sababna? Pangna kieu. Bangun aya nu nandasa. Ceuing atuh. Kuring oge teu ngarti. Ayeuna mah hayu we lah. Kuring anteur urang laporan ka desa. Teu talangke deui brawe duanana arindit durusuhan. Langsung ngajugjug ka desa. Ngalaporkeun naon-naon nu kapanggih di kebon Mang Ihun. Teu talangke harita keneh oge borodol we aya puluhna ngaleut ka kebon Mang Ihun. Kolot budak awewe lalaki salembur teu sirikna tamplok. Ari breh teh pamajikan Mang Ihun mah ujug-ujug ngajerit we. Da puguh sidik nu jadi dulur geus jadi mayit. Palebah hulu angeunna guru wah tatu tapak barang seukeut. Sedeng dina hulu angeun Sudrajat mah masih keneh nanceb peso baratina. Teu talangke bring dua mayit teh dibawa ka desa dina dongdang. Sajajalan bari recok ngebrehkeun masing-masing pamanggihna. Cek sawareh silih tublas, cek sawareh deui tangtu aya leungeun nu sejen anu nandasa Sudrajat katut Bangkili. Harita keneh oge kring palurah nanyakeun hubungan ka kacamatan. Anu saterusna kring deui ka Sukabumi. Nu teu kungsi lila oge pihak polisi ngagurudag ka sagaranten kalawan dijejeran ku Inspektur Setiawan. Ti antarana Sumarna jeung Aibda Rahmat Marilu. Ari breh teh mireungeuh Sudrajat. Aibda Rahmat mah jol-jol ngaranjug we. Puguh eta pisan udaganana teh. Atuh barang mireungeuh barang-barang perhiasan nu kapanggih tina gembolanan Sudrajat. Jol bisa ngayakinkeun we yen ieu mayit nu duaan teh aya hubunganana jeung jenatna Ibu Juleha. Lantaran tetela barang-barangna akur jeung perhiasan anu leungit ti imahna Ibu Juleha. Dina peutingna manehna maot. Cocog sakumaha laporanana Sumarni. Teu lila eta dua mayit teh langsung dibawa ka rumah sakit Sukabumi. Pikeun diayakeun pamariksaan anu saperluna. Mang Ihun oge jeung Mang Kardi marilu lantaran dibutuhkeun kateranganana. Datang ka Sukabumi hibur deui wae yen di sagaranten aya nu silih tublas nepi ka paeh duanana. Lumayan genjleungna teh ka sabudeurna. Sumarni dipanggil, dikonfrontir jeung kajadian nukung si karandapan di imahna.
Malah Samiun oge ngahaja didatangkeun oge pikeun diarah katerangan anak. Bral Sumarni indit ka rumah sakit kalawan dijajabkeun ku Salim. Iwan oge jeung Ruswani milu marengan. Ari breh teh lain deui ngajenghokna mireungeuh Sudrajat jeung Bangkili geus jaradi mayit. Leuwih-leuwih Iwan teu pangling yen eta teh masih keneh dulurna keneh nu kungsi mikahayang ka Imas. Atuh Salim teu kurang-kurang ngaranjugna barang mireungeuh mayit Bangkili. Sini eta jalma teh nu kungsi ngiwat Imas tea ti Gunung Puyuh. Geus kitu mah breh bae kabuka mana horeng. Ulon-ulon nu ngiwat Imas teh tayalian ti Sudrajat katut Bangkili. Ngeun perkarana jadi ngebutut bangkong semet dinya. Lantaran nu baroga dosana ngan ukur tingah raga badagna. Pikeun aib darahmat mah kawasna ngan ukur batihan nyelu. Kapanggih ku kapanggihna tapi udaganana geus kabuktian kitu syariatna. Kanca dangu Mang Ihun jeung Mang Kardi geus badalik deui ka Sagaranten. Nyaeta sanggeusna ngalaman pamariksaan nu kacida talitina. Kabuktian Mang Ihun mah nyata-nyata teu aya patula patalina ari lain ngan darma kaanjangan mah. Samiun geus balik deui ka tempat tahanan. Nunggu-nunggu pamariksaan hakim. Nya kitu deui Jang Danu katut Sugandi. Nu kabeh dieunakeun mah geus hasil kakoreh yen nu ngalakukeun panyegatan ka Samiun di Jalan Gunung Puyuh teh maranehanana. Kabukana teh nyaeta waktu dikonfrontir jeung Samiun katut Sumarni. Lihaina nu ngajalankeun rol pameriksaan akhirna ngagorhel oge. Lantaran geus taya uruskeun deui, Aibda Rahmat ngabiwur deui ka Jakarta pikeun mere laporan ka atasanana. Memeh indit mere salamet heula ka Salim jeung ka Sumarni anu geus tatahar pikeun ngalaksanakeun kabale nyungcung. Ngan antara Imas jeung Ruswani can puguh aya katangtuan bule hideungna. Lantaran pasualanana can ditepikeun ka Juragan Sastra. Tapi najan kitu gede harepan bakal bisa laksana lantaran Juragan Sastra geus aya kasawuranana. Tina perkara jodona Imas teh deuk dipasrahkeun ka jinisna. Asal kanu bageur geus tangtu moal ngahalang-halang. Tina perkara mautna Sudrajat dina nepina beja kapatanu geus tangtu ngan ukur dipapag kumurubutna Cipanon. Alamat ngarandapan kiamat hate. Bari komo upama seug kanyahoan marga lantaranana matak tambah-tambah nalangsa nu dibauran ku rasa wirang anu pohara. Ulah-ulah ka Juragan Sastra bakal renggang teu basa nyogrogen beungeut. Iwan jeung Wiwin lain deui ngahna-ngahningna dina nutupkeun lalakona nu diguar ka Balarea beunang disebutkeun bari jeung lulus tina ujian Gogoda Rancana. Ayeuna kari nikmatna ngeunah nyandang ngeunah nyanding sawah ledok bojo denok. Alhamdulillah kanca tamat geuningannya. Kitu kanca, uduh birahi nu mawa pati rengsek dugi kacacapna. Sakitu kanca anu kapihatur agung cukup lumur jembar pangampura anu kateda tangtos dina ngadugikeunana seueur
kakiranganana. Begituna hapunten sakali di hapunten anu kasuhun. Sakitu kanca, insyaallah tepang deui dina jejer anu sanes. Muga we aya urang ngorehan deui. Nuhun ka para kanca dangu sadayana. Wargi-wargi abah sakuliah dunya. Mangga kanca amit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.